Baik. Yes, everybody, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita tidak bersama untuk mengonten di YouTube-nya Sobat Magicom dan akhirnya kita dipersatukan kembali. Sekali. Alasannya naon? Alasannya karena kesibukan. Wah. Masuk. Udah masukkan lo bagawe. Sibuk si Acil naon? Sare. Hari apa sibuk? Tuh udah jauh. Jadi ente ayaklah kesibukan masing-masing yang Iya. tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi sibuk nanti apa Jangan gitu bahayanya. benar. Cuma kan jadi Teh, sebenarnya Cil sibuk Iya. apa lu sibuk? Ya benar. Mempersiapkan pernikahan. Amin, 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 amin. Kamari, kamari saya konten yang gedung. Wah. Lain atuh. Jadi konten yang WO. Tapi iya, warisan harus dibagikan warisan. Paigan kawin ya. Gitu bener. Itu atuh. Hah? Dan modal utama jangkauin tetap awena meskipun orang buka duit nih. Kan aya. Mana Bidan. lain Ya. bidan. Ya. Bidan. Ya, dengekeun. Kan kadang Awe mah bakal nuturkan mengurang duit geus aya aslina. ente ngan mun duit bisa wah. Awe bakal eueuh. Heeh. Justru urang mah nu mudah. Urang tetap aya. Pamajikan orang kudu gawe tuh di sini 3. Iya, atuh pasti. Karena derajat lelaki itu adalah bekerja dan bekerja. Ibadah atuh saware. Ya. Ibadah. Nya. Di pengkeren anu salawatan alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger kieu nya. Ya itu salawatan itu teh pengawasan ibu-ibu. Heeh. Kita mah tadi sudah Sudah. atau anu remaja-remaja nama atau Oh. setingkatan ibu-ibu di Pangkar Air. Perasaan tuh miluan tadi. Iya lu orang mah. Ya, ya. Ini lu gitu. Oh, milu. Jadi gitu guys, sudah kita teh sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Oh, jadi gitulah kumaha deui danya hari ker loba gawe dan Dia orang teh niat-niat konten misalkan jadwalkeun poe anu ning aya we kasibukan saurang teh nya Beda. beda boh misalkan MC boh ngasuh gitu. ya, karena apa ini ngonten motor wae. Untuk motor rasa Iya. 2 kali. 2 kali ya, betul. Teman-teman yang belum tahu, jadi maaf punya harta karun motor. Karun motor anyar warisan lah salah satu warisan dari orang tua. Ya, Lancek heeh. gitu. Ngomong-ngomong orang tua, Kolotnya. yatim ya. Nya. Nih, Yatim. Irhat. Yatim bos aja dong. Lampu. Aduh. Tak orang mah meskipun yatim ge Heeh. Nah, yang si mama kita sok panggilnya Panggil. kancak ya ketang salah Kita jeung bapak. oh di bapak Jeung bapak panggil. Ieu mah aya dua anak tara panggil oh sekolah teh. iya Joledar. osok sebulan sekali osok. Ah, tuh sabulan sekali ogen teu. Enggak poe nelpon aya. Nah, baru di reject. Henteu atuh. Jadi gitu. Kita teh lagi di atas rooftop ini teh ya. Top di Mayasari Sport Hall tuh di belakang teh mini soccer. Nah, di belakang ini mini soccer. Teman-teman buat yang mau nyewa mini soccer langsung aja. Ke Mayasari hubungin. Sport Hall. Jadi podcast ini tuh bukan podcastnya ngobrol-ngobrol itu disponsori oleh Mayasari Sport betul Hall. sekali dikarenakan sekarang lagi banyak layang-layang Layang-layang. ya kecil kecil Langsung menara ini teh. mun Bridgingna halus. Bridgingna halus, Di ya. luhur teh karena kita kunaon milih di luhur teh karena seneng ayeuna teh lo balang layangan. Keur usum layangan medar. Medar anu resep anu konkuran. Medar. Lain kitu medarna. nanti kompor teh lain nggak poe Lain aya Oh, konkuran. lain kieu medar. lain teman Modar eta. Lain Jadi eta lahirupkeun modar eta. naon? Emang hirup? Ente Emang hirup emang? kan angin jadi Kita nanya emang hirup tuh. bagi lagi lain kieu kitu na ieu iya. Digelang anjing. Nah, batur ngarokok ya tante. justru abi mah sehat lah intinya menjalankan Perasaan urang ngarokok ge sehat-sehat wae. Anggar gering mah. Gering mah sanu apa? bukan apa ya Hah? Moal Tenang, tenang. aman. Lah emang efek Efek ya, Pak. Efek doyan. Jadi buat teman-teman jika merasa video ini bergoyang itu efek. angin seorang nama ieu kegebegan sir runtuh ya tripod. Jadi gitu tah ayeuna teh usum lang layangan soalnya halodo. Heeh. Halodo teh geus sabaraha bulan ya halodo teh manggih hujan. hampir 5 bulan Tuh oge. nya Dar ya halodona teh. Tapi ayeuna geus aya euy murupuy-murupuy mah. nya euy Heeh. Ya Aya. nya Iya bener geus aya. halodo tapi geus karasa halodo tahun ayeuna mah Heeh.
Kusana teh di Perum up, Kumaha? geus hese cai. Di Kawalu ge sarua geus kagali ayeuna teh di sawah. Sekali geus Karunya terbengkalai gitu di urang mah biasa wae. Cai arayakeun di dieu aya, di lembur aya. itu Kan benernya deket ka gunung. deket ka. Bener emang ngaruh. Ngaruh loba liang cai deket ka gunung mah. Tapi di urang mesti alaan Itu loh Pak, jika nama anu nonton aya teu anu karasa geus hese cai, ayeuna urang hese Pasti aya. cai. nya. Kamari geus aya dikirim bantuan, bala bantuan nih, sa tangki Oh. ka Aya nya Perum bener. heeh. Itu langsung dipeglokeun di buruan. Teh nyeun babalongan aya, nyeun babalongan. Duka saer we pokona nyeun babalongan di Perum teh tadi dinya tinggal nyiuk ke kitu mawa galon sorangan, mawa ember sorangan. Gitu. Mau kopi ya teh euy. Hah? Mau kopi na? Kayak aya sponsor. Kopi. Oh boynya. Kayak sponsor atuh kopi atuh. Kalau urang tuh. Kopi. Nah, nelpon saha? Aya ya tinggal ini kan ini nyiapkeun. Sok we bagi ngobrol. Jadi ngobrol-ngobrol tentang layangan. Halo do, ya, halo kan do. marak pisan loba anu batur nu medar teu di mana-mana teu budak teu kolot pasti loba ayeuna nu medarnya tapi teu saeutik oge kajadian gitunya batur anu kamusibahan pulang layangan Model kamari Bener, ka ya? eurang. nya ke orang Nya, gitu Aya negatif positifna nya lah. aya negatif positifna meureun positifna tambah Resep, kegiatan tambah-tambah jangan kegiatan. anu nganggurnya Itu nu garawe ge Anu buret gara- misalkan ya. isuk-isukna gawe. Ya, bener. Kanu Yang nganggur bagi we. lagi kieu angin kan tiberang mah jeung isuk-isuk ka mana-mana nih. Sama Iya, emang iya. di mun Amun Bisa, sore ya. mah tetep konsisten. Kalian Lamun- balik gawe kan refreshing. Cenah lamun cek kolot bae mah angin pepol apa angin pepol Wah, buka Duka eta mah Oh, kolot betul pisan. bahasa Kolot saha tah? heeh. itu aya Nah, jadi silang layangan ayeuna teh kan maraknya baheula aya pengalaman teu modal. Nya loba pengalaman baheula mah. Teu bedar osok baheula. Benar osok baheula. Dinten teh ge urang teh pernah berkecimpung di dunia eta gitu. Anjay. berkecimpung Kumaha tah? Benar. Ngerebol nya sok ngerebol nya. Aing ngarebol tara urang ngarbol naon Ngerebol teh jadi anu eleh bolana di kelasana nih sok dibawa dipegakeun we kitu panjang keneh ge. Iya. Kan aya kelas-kelasna gitu. Kelas ngarebol, Oh. moro, ngadu gitu. Area apa ge naon? Ngarebol, ngarebol. Urang bage ngadu, Ngadu. bage ngadu gitu. Sabab kunaon teu wani urang mah ngarebol teh sok sieun ku kincir nih. Cek power Urang masuk gitu. mah gunting. Anjing bangsat mah edan. Dan timangla geuning. Ngagapuy teh. enak Ayeuna masih keneh sih. Nya cek ya. Jadi ngagapuy teh langsung ku gunting teh kuleungan, tak teh langsung. Oh. Gitu. tapi aya kamari sia tetangga si teteh di Kawalu Naon? 20 jahitan serius ieu mah Naon? kauran ieu na ieu tah Sugan teh labuh we eta mah. Tapi lobanya enak Oh, Loba ada. di jalan pamana jadi anu nu hati-hatinya nu anu di burit biasa nama motoran. kan mau motoran gitu hati-hati tetap safety lah Nah, betul. Jadi pakai helm intina we. lamun nu na mobil mah kudu hati-hati berarti nya na Ya. motor unggul. hati-hati we nu mobilnya soalna lamun lamun kauran ku mobil kan otomatis manteng kan Teng kabaturnya. Kabatur, gitu. Si bener dah tapi dah hese hati-hati ku kenur kadang-kadang teka tempo teh ning di Iya, jalan iya, nih. iya. Ya iya kopi cenah. Edah. Naon eta mah searching itu. Hai, virtual. Tuh, Pahit teuing, euy. Pahit teuing. Duaan saeutik mah Jadi emang teka tempo teh nih hese hati-hatikeun ge. nya benar bisa enak dimangin di daerah abi nih Ada dimangin. tama eueuh. Oh, udah bisa kadonya. dilihat kalau di kamera kelihatannya banyak juga di belakang kita yang lagi Iya. medar gitu. Istilahnya kalau di bahasa Sunda itu medar. Dar. Medar. Tapi ek nyalahkeun nu ngapungkeun nang layangan teu bisa berendak karesep Iya. eta mah. Yang sanu apal si kenurna ek lompat ka mana? Lompat ka mana? Ejeung kan tadi mangin. Oh, Ya. kabel. Iya. Eta mah jadi kan biasanya pun aya kabel mah ngagapuy antar kabel jeung kabel lamun dimangin mah loba kajadian teh karena kabel jadi ngagapuy ka handap langsung Ya, ka Iya, jalan. benar. Bingung sih. Sebenarnya mah Nyalakeun saha oge bingung gitu nya. kita nyalakan udah dareng. Dalam udah kadinya kita Iya, itu daripada kecelakaan iya, mungkin iya, masih kena karesep nu sejen lah sigana teh lamun udah gitu mah gitu. Dan mungkin mana teka aja tapi dah. Wah, teh aja teh niat herek ngeurat meureun. Iya. Nya ada teu apal sanu apal gitu. Intina mah hati-hati pada hati-hati nu medar hati-hati meureun. Ulah diadukeun ge sapungkeun we hungkul kitu. Iya bener. Hayang mah. Tapi da abi mah sia baheula nya di Cikalong mah jarang gitu medar elin medar nanti ngaran teh ngadu teh kur diapungkeun we hungkul. Ya, emang dua orang sih nu ngapungkeunana jadi Oh nya dua angin aku mah ngadu mah bisa tuh. ese do batatangkalan di ditu mah anjing. Nya mau sama kecangrednya.
Meskipun diadukeun ge eta mah geus ngapoe kana paling diadu teh jeung tangkal. Nya bener. Ya ada data yang ieu Jeung gede. pinus. Nyonyong Yang pinus jeung kalapa. Nah, runtuh we tangkal teh. Eta mah berarti anu karugian teh lain jelema cerememes. Bener. Naon dicira memes eta bahasa. Bajing. Bajing Celemes kalapa. Nah, eta Celemes. elemes karugianna eta kaeudeg-eudeg tangkalna kan nyayang dina tangkal kalapa. Nya. Jadi kumaha tah? Tapi kemana bisa yang nolikeun we bajing celemes. Tapi kumaha menurut Kang Acil jeung Kang Cakil dengan keberadaan layangan teh jadi resep atau teresep pada lobana kecelakaan atau kumaha? Kabeh karesep ge daya plus minus nah maksudna teh Ya. ayeuna usum layangan roda ekonomi berputar ka tukang layangan jeung Bener, gelasan bener. jeung kenur mah meureun meunang duit meunang bati dina eta bisa hirup gitu jadi salah satuna plus minus we. Nah nu ngaranna cilaka mah cilaka Anu pati apa? maut jeung jodoh mah ada urusan Geus aya nu ngatur Eta nya Inaloha ma asobirin. kalau mencintai orang-orang yang sabar Aduh, eta bener. Intina lo sabar lah. Henteu hati-hati lah intina mah hati-hati pokoknya mah teu nyambung ieu mah Tapi aya ieu teh nonton Sangu. lain. Aya, Coba Ya sabar. naon teh solusi. cengekna aya Gue tadi malah solusi ajang nu misalkan kan kalau kecelakaan di nu naik motor gara-gara aya layangan urang susahnya ayeuna ngalarang nu maladar teh. medar teh Solusi jang anu numpak motor kitu kudu kumaha selain hati-hati meureun nyian atau mak heunya naon make beusi ning ieu misalkan. beung we jiga nama Tadi dieu nya. kan apa paragi Lain jika anu negara nanti Manila nya anu di Oh. ini nih. oh Iya, kalungna Nu awewe eta mah. henteu ieu mah jadi meuli lakop nih yang main bal nih Oh. Oh dieu nya ada kuat eta atawa spion si jangkung. Bener. ada kahareup Nya. ada kahareup jangkung jeung rada kahareup Kalau beusi mah moal teh kan wayahna meureun lamun ngaca teh bagi tempat tentukan bisa jadi Bisa eta jadi. lakop ka dieukeun bisanya bisa lah kalau lakop ka dieukeun saya da apa ya solusina eta Safety we safety. hati-hati we nya ulah ngekebutan teuing lah Terus da anu penting nama ieu ya helm tah. angger beheung Angger. euy mah lompatna Jadi kana ka dieu. lompatna kana beheung Ngerinya. da beheung helm jang beheung ya Apa asa Paragi Paling riding make sorban meureun. kan biasana lamun ieu mah aya ning paragi Deker. lain heueuh model jang memotoran nih heeh. Oh, ieu oh. aya da beheung euy nya Oh, aing kan di tukang mah aya ning. Oh nya. Udah tongkong kaluhur kieu. oh itu pergi balap eta mah werpak Werpak. heueuh hese nya ayeuna ada banyak plus minusna plusna loba ayeuna teh kitu model tadi salah Ya sahiji plusna aya meureun. anu jualan anu Plusna aya. resep menang karesep anu jualan menang duit meureun kitu nya cilaka nya wae teu apa eta Apa, kumaha bisa. hese nya Nya Geus diatur meureun heuh. Geus anu ngatur gitu. Tapi Kang Cakil kumaha baheula? Naon Teh ngaran teh bedar pengalaman medar. bedar mah di zaman lu tuh resep nepi ka buuk tah kan ieu berarti medar ya Oh, baheula iya. ya baheula mah alami teu dipikok baheula mah ngan ada beureumna teh beureum peang Beureum gitu peang. nya beureumna teh jeung kulit-kulit ning beureum Heeh, jeung Hawu. Hawu. kadang-kadang mah urang diisuk-isuk baheula mah euy Moro teh. lain pas ngapungkeun Oh, balas kuresepnya Balas kuresep teh. panon poe mentrang ge balas serap ge make kacamata Nya, we tipe ting teh teu daek sare nya. peuting pernah teh ngedar peuting Wah, gelo euy eta mah euy. Ciri. urang pernah Hmm. katempo nu bodas mah Nu nu bodas mah katempo keneh Nya. tapi kan anginna ku kulibekan gitu jarang pernah jarang pernah kayak gitu pernah gitu. Paling ge lamun urang mah medar teh isu keneh. Ngan gogolong jeung langayangan tengah peuting teh geus gigireun we tuna dina. Ieu ning da semua teh sabar ya. bisi poho isi Ah, kan ya budak masing lain layangan ge lamun geus boga barang baru geunian asa teu kuat we hayang make geus tipe-tipe kitu urang tah. eta hungkul meureun nya urang mah teu Teu urang mah teh kitu teuing sih. itu teh barudak lirik Kacida tau aja, Kacida. tidak kudu diubaran tau. rupiah gitu sarua sih urang ge bola keur komo lebaran nih hayang make baju anyar wah Nya. sare terlalu excited Heeh, bener sih gitu. ngerbol geus ngabandang Ngabandang paribasana teh dina layangan teh ngerbol tadi kan Ngabandang mah apa? ngabandang sok make naon Sok make ngabandang teh anu ku ieu gelasan kan di puter-puter. heeh Batu hah sia jago naon batu. Kayak berat aja. Masih ya. naon jual batu ngadu ieu lin ngadu naon teh ngaranna teh. Aya
Namun aya nu eleh tah sok dibandang. Oh, kulang layangan deui atuh. Henteu make misalnya teh gelasanana kan anu make kawat. Henteu Aya nu make kenuar di kitu-kitu ning di Iya. simpul-simpulkeun aya urang mah baheula teh make kawat pernah tali gelasanana di misalkan tilu rangkap disimpul-simpulkeun Iya. teu pegat atawa make korek api nih atau warokrak nyere naon tah kitu. Tah make nyere paling Oh, ngeureum make make nyere. Gitu jangan bandangan nu eleh nih. Resep baheula mah. So aya anu ngadadak we ning maksud si Aci mah bagiannya teu niat ngapandang nih. Amreun kitu mun eta mah anu kitu mah sikona mah bari eleh. Bari eleh teu make anu kitu mah kada hiji nah dina ngabandang ge aya cilakan lamun nu make kawat. Oh, lah iya, pernah bener, aya sering kawuruan, banget. lain kawuruan koslet listrik Oh, jadi nya. kana kabel. Nya kana kabel, heeh. Tah ulah lah nu kitu mah nya. Nya power. Mending kene Ku nya kenur deui atau ku Kenur gelasan atau deui, ku ku kenur gelasan deui deui. atawa naon lah. Sita jadi kuno kawat teh pas kana kabel teh brewet. Nya, Betot teh ngabledu. gitu. Ngabledu. Kunaon teh eta? kan iya Beusi meureun. positif yang positif. Aduh. Di PLN dia langsung nongkap. Ilmu fisika, Bos. Oh, positif ya. Dan jika ketika kutub negatif dan positif disatukan itu menghasilkan listrik. Oh. Namun jika sesuatu yang berlawanan itu menghasilkan Sama meureun tadi berlawanan menghasilkan listrik. menghasilkan listrik yang maksud yang sama gitu. Ya. Mengakibatkan korsleting gitu. Jadi Tapi PLN itu dia. bener ting salah. Hah? Bener gitu emang. Apa tuh? Asana eta geda. Pokokna mah ulah lah. Pokokna mah ulah lah anu make kawat-kawat picilakaeun gitu mah. Bener bahaya aduh. Heeh, bahaya. Kincir kumaha? Kincir teh tah salah satuna kadang-kadang kumanya sarua plus minus oge sih ku kincir teh ngagolonganna jadi tereh. Tereh, Jadinya kan bisi kana beuheung batur tereh oge gitu. Ya benar sih gitu. Ai kincir mah kanu leumpang ge berbahaya. Berbahaya. Soalnya Heeh, cepet gitu kanu leumpang. Tidak plus minus saya karesep da urang ge boleh sok mantang make nanti kincir. lamun kincir mah tarik. Urang ge sok make kincir Oh, baheula kincir. mun ning ngadulang layang dikedut nih. Heeh. Iya. Naon set. Anjing ngoboban. Aduh kon euy itu kan. Naon teh? Paribasana teh lamun disasar. Disasar itu jangkung yang sasar kana keluarna teh. Tapi ayeuna sia loba nu turnamen sia model di dinya tadi. Turnamen Mangi. layangan. Ah tadi dinya di ieu gede. Nya, Di ya. gede resepnya. terus di kawalu loba keloba di Urang kawalu. bola resep di sawah gitu kan wah ngalayangan barang ya. Tah terus eta bahayana teh kincir. Bahaya oge, Ya. terus teh make kawat bahaya. Bahaya. Terus teh nu moro budak euy di jalan sok Oh, atuh ayeuna. nya. Terus aya oge gini nu moro kamari dina TikTok ningali nabiakeun ka naon teh terperosok kana sumur. Ay, anjruk ka Percaya, sumur percaya, ada. pasti. Lah urang ge baheula pernah gitu, hampir urang ge hampir soalna tanggahna kaluhur tara nempo cincakeun. Betul sekali. Tara nempo cincakeun. Jadi pohon kena sagala Oh nih. kana sagala. Naik. Padahal mah luhur. padahal mah dah harga layangan teu sabaraha tapi Iya. dah ku resepna. Nya, bener. Beda rasanya menang beli. Mana? Wah, Tuh. wah saya ka dia. Tuh. Heeh, engkel. Esekeun we entep. Nomor Bedanya rasanya menang moro jeung menang meuli. Nah, itu aing titah moro ikan di rooftop nya aing ngajelang. Nya, ulah. Kita suka kan dia gitu. Bener menang moro beda rasananya. Iya. Kebanggaan tersendiri gitu ta. Wah, orang baheula kerja man moro di sawah ning. Sawah batur ditincakan. Heeh. Di udag kudu boga Iya. sawahna. Kadang-kadang di udah sapi deh. Bahaya mana? Kita morongnya kan morong sapi. Kan aya nuker ngangon gitu. Terus sampai lompat tara harupan sapi gini kan. Teka ciri jual di udang sapi gitu. Bedanya beda Aing dunia oge buat. dunianya. Emang beda universe. Non teh. Non ngaran teh? Universe Universe. planet. Bukan beda dimensi lah. Ini acil mata nomor orang baheula sabaraha hiji mah babaturan nu katabrak. Soalnya kan deket jalan raya nih nya orang mah. benar. Muntas katabrak truk Ngagelan. aslina. Tapi hariruk nepi ka ayeuna. Katabrak. Ngarepkeun paeh gitu. Teu maksudna teh emang cilakana teh emang katabrak nepi ka edan we pokona mah. Nya. Kitu untung teu geger otak ge. Berarti Ya, ada lah. Maksudna teh nu anu erek moro bener mah di sawah ada nincakan sawah batur parajet tapi Nya. lamun keur usum halodo kieu mah sawah geus di alam apa geus di alam apa parena teu naon Nya. nya hati-hati teh kan nu aya parean keneh nih karunya
matakna ayeuna mah lamun tinu keur usum moro kieu keur usum lenglayangan jadi nu boga teh sok marungguan biasana mah. Heeh. Lamun di urang mah kitu careci. Oh. Amun anu candi alam mah parena. Nya gitu mencandi alam. Ya mungkin itu tadi obrolan kita tentang seputar Can beres, can cicing, beres, layangan, kalem. langlayangan. Tadi nu elek. Pengalaman langlayangan gitu. Pernah moro. Urang suatu kebanggaan balik teh mun moro di sawah ning. 5 siki digantelkeun ning kana awak ning. Nya. 5 sikianana ning. Asa kurang 5, nepi ka 5. Loba baheula mah tuh da resep. Balas loba mun. Balas kuloba. Tah aya nu jai ya. Heeh. Biasana mun moro jeung kolot atawa jeung pemuda. Lamun Pak Mun beunang teh kurang disobekeun. Ceurik balik teh. Lamun cocoer ulah di urang mah. Emang peraturanna Aya eta di mana eta diumumkeun tidak tertulis tapi eta mah geus alami tumbuh sendiri. Guys, iya Eta mah diarumukeun. lumrah, geus lumrah. Ya licik sih mah cocoer berarti ulah. Kamera satu juta teh. Lamun ku cair disobekeun. Cocoer. Itu keur moro. Teu aya di dariungan diliungkeun heula ulah. Bahaya loba tuh nu keur bahaya oge lamun ku cocoer teh. nya. Nya. Si nyolok ka batur. Nya bener. Can kana leungeun sorangan mah kitu biasana ek langhayangan can beunang. Awi mah eta masih keneh Sisir mah. benda. Oh nya benar mun awi masih kene bendanya. Bendanya. Mun geus beunang Gitu. gitu. Enggak saya mun tangka teh cekal tangkana. Beunang aturan. Benar. Ya gitu beren. Tapi baheula Filosofina. pernah moro. Baheula pernah moro ngan kapok tara meunang. Sabab kieu sia dina langhayangan duka nyata duka henteu ieu teh. Cok aya hiji jelema meunangan wae padahal biasa. Teuing kumaha kitunya manehna teh meunang we jeung meunang. Hoki. Kabeneran teh nya. Heeh si eta wae si Ores paribasana disebut teh. Oh, ores. Heeh nya. Aya. Si Ores. Ores si eta nya. Biasana jalma nu meunangan wae teh wani jeung sagalana. Nya bener we. Jeung resikona wani. Resikona Wah, pokona mah arek aing ti gusruk aing nu penting mah beunang we. salin katabrak pernah ya aya babaturan karang inget. Tama ti kait kana pager nu mencos nih. Heeh, heeh. Lunguna. Besi pakai besi. Besi nahu. Jos leungit kieu. Mana ieu aya keneh? Aya kene. Kan kitu we di kaput aya Kurniawan baturan. nih. Kurniawan. Nah, Jah Kurniawan baheula mah barudak gaya. Oh, barudak. Karena maro eta mah tara maro. Kelas menengah ke atasnya. Menengah ke atas. Anak nongkrong meureun namanya sore-sore teh. Bodak indie. Pakai supplier baju Oh, bener. jeung sendal. Nah, sendalna Smith gitu. Jadi emang resepnya langlayangan teh salah satu mainan tradisional anu masih keneh Dilestarikeun. selain dilestarikeun teu lekang ku zaman we Nya, gitu. nya. Erek aya gadget kok permainan dina aplikasi aya teh ngadulang layangan. Nah, aplikasi Aya, Model aya. ular tangga mah aya na aplikasi Aya terus teh Aya. monopoli aya Aya cuma tapi tidak terlalu terkenal. bukan tidak terlalu terkenal, cuma tak asyik gitu. Emang heuh sensasina eueuh. Sensasina dina mulai ngapungkeun kan komo eueuh angin ning tang-tanganana teh. Wah, Kudu-kuduaan lamun wangin mah geuningan nu hiji lumpat telat ngajauhkeun. oh cek lagi. Jadi di ieu lamun aya angin mah kitu Ini digaet. digaet teu Ya. pernah can digaet. digaet teh kumaha? Jadi kanu geus ngapung Ya. ngilu Amun eueuh angin. ku angin buntutna we Oh atau huluna. nya. Tinggal kicrikeun cek 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 cek. Kela nyanya kari teh. Karti. Bisi situ paham. Loba istilahna digaet, ngerbol. Bisa tapi mun nyieun. Mun Bisa, teu bisa, bisa. teu bisa. Tarasa imbang pernah nyeun. Tapi tarasa imbang ngarautna ning teu Tapi bisa. si bapak mah bisaeun. Maksudnya Anjing. heeh, Kolot jualan. baheula mah barisaeun, bapak urang Jualan. insaeun. Masuk jualannya. Bapak bisa baheula. Bisa. Bisaeun kolot baheula mah nya. Benar, bisa. Da soalna baheula mah meuli hese meureun jauh meureun baheula mah meuli teh terus duit jarang dibere ku kolot meureun mending ngajieun Ah, sorangan. langlayangan teh kan salah sahiji permainan anu tradisional anu masih kene aya nepi ka Eksis. ayeuna nya. Heeh. Salianti langlayangan naon deui ya? Salianti medar anu masih kene eksis, anu masih kene aya kene. Cek urang mah hiji anu keur usum-usuman tapi nya ngadu muncang. Oh, eta Ngadu mah tuh muncang. jeung ngadu hayam maksudna. Aya mata mah. Ngadu muncang. Beda kan ari aya mah hirup. Maksudnya ieu mah benda mati ieu mah. Ngadu muncang terus panggal di dia masih kene tah. Eueuh geus eueuh. Baheula mah Panggal. Oh, Di Panggal. urang mah di Cikalong mah lamun keur usum tapi nya lamun usum. Usum. Tapi tiap tahun aya usumna gitu. Ah, Gitu ngadu Kan- panggal. kan lamun langlayangan mah usumna teh mun halodo, lamun Ya. panggal usumna non. Asana sarua euy keur halodo. Jadi ngaduna teh dina taneuh gitu tah. Na taneuh. jarang ke daerah Tasik Kota mah. Panggal Paling ke Tasik Leuweung emang. Panggal. lamu
jadi selang layangan ge kolot budak ngadu muncang sarua kolot budak permainan tradisional tapi anu ngadu biasa we nya anu duitan ulah nama nya Ya, duitan duitan. Sebenarnya mah anu ngarang-ngarang ngadu teh ulah abut nya Cek ulah agama teh mata layangan suka kan disebut teh orang main layangan gitu. ngadu lang layangan Iya, gitu. benar jadi anu duitan ulah nama Heeh. tapi kan aya nu medar ge nu duitan ayanya. Tapi lamun hukumna lamun turnamen kumaha tah? turnamen ada turnamen model ayeuna main bal turnamen di sarua meureun tah apal ah eta tuan aing pokona cek urang mah jigana nya tapi tah apa teu naon model main bal kan urang osok turnamen Ya. Mobile Legend aya turnamen Amun kitu Free mah. Fire aya kamari turnamen Inti naon nama, bedana judi jeung turnamen beda benernya. Beda. Beda. Naon sok Beda. bedana? Ari hari judi mah mimilikan Ya, hari turnamen mah jeung skill skill ku keahlian. jeung keahlian Teu memungkinkan oge kan jeung milik oge. Sanu apa? iya Iya. tapi kan harus aya skill biasa nama nu aya nu layangan misalkan turnamen layangan aya nu jago ya nu ngadu di Ya. urang aya jeleumana Ya. anu anjing sia mah meunangan wae rek gelasana naon uli di mana meunang we gitu Tapi kieu bisa kieu oge kan. Misalkan ngadunya tapi dijudikeun kumaha? ngadu Ngadu geus ulah. Judikeun geus ulah. Layangan makanya main layangan tapi judikeun ulah. ulah ngadu biasa we maksudna teh nya eta mah resep we da duitan Tapi ngadu. ya Itu kan kalimatna ulah ngadu disebut turnamen Ngadu main bal 20 orang 20 tim. ente turnamen Mata bahasa layangan teh sebenarnya mah kudu diganti ulah ngadu main. Main. enak main bal pernah can aya nu meunang nu belet pisan main bal nu tara main bal meunang jadi juara can pernah biasana nu meunang mah nu boga skill anu sok Ya, latihan ya. anu aya proses Kusabab beberapa kesempatan. Oh. Beda ada ya lamun dua grup mah sekaligus kan gitu Nah. ngegeblah bisa wae menang. Nya, pemilik Milik gitu. soalnya turnamen makan panjang nya. Meureun. Eta Meureun. ge anu apa? Ieu mah pake area omong we baru dak ada solusi kitu nya sebenarnya mah. Jadi kumaha tuh? Geus kieu mah kaduang layangan. Pesan-pesan yang meureun enak mah. Nya, pesan-pesan Sok. buat teman-teman pokoknya mah. naon Acil? Iyalah. Naon soalnya naon deui. Iya, hiji deui urang Naon? baheula meuli gelasan terkenal gelasan di Tasik di Cikalong nu terkenal aya biasa nama Garut euy tetep Hah? di Garut. jauh teuing orang Cikalong orang lembur biasa nama orang lembur biasa gelasan si anu Di Cikalong mah jadi nitip ke saurang. oh Gitu. impor gelasan langsung di Garut Jadi naritip gitu. Mang anu nyeunan Eueuh ditu mah. Ya. adi urang mah aya baheula Dimana? usum teh di mun teu salahnya mun inget keneh teh di sayuran ngaranna teh muk Di sayuran teh mana? muk di sayuran Mitra Batik Oh. Gelasan muk. Oh. meuli teh kadinya halus adi mana sok meuli Di Sukasari di Babaturan kamu kan malah sok jualan gelasan urang teu biasana sok Ah, halus oge. cenah terkenal gelasanana pernah teu apal teu ngaranna oh di anu gelasan muk Naon pernah teh tapi nu can Garut teh ngajaran. aya geuning. Nu di Garut ini kan. euy kada urang sok meuli di paling meuli di muk cenah kada Kenapa? deukeut si meureun nya tiap daerah biasana boga Nya. gelasan andalan Nya. kadang-kadang gelasan teh kan aya tipe maksudna teh tiap pengrajin gelasan teh Aya nu anu beda-beda kan, aya anu nu keras, aya kanong nu anu luas, leuleus anu Halus. ipis tapi seukeut gitu beda-beda. tapi orang pernah nyeunan gelasan baheula Orang ini sama pernah dikielin, cekelan, diputer Eta teu pakai beling cat teu melukai leungeun. kan kan pakai selang ya. tuh kan orang boga otak kan orang Jadi- boga otak Jadi kena otakkeun. maksudnya teh erek make kulit make lamak make naon kan bisa diakal Kenapa lah saya tak? baheula mah sama make lamak Orang pakai selang di dia teh, selang dikeun, nya pokona mah kitu lah Kieukeun tadi kieu tadi heeh pajukeun. gitu asa nama selang. Heeh. Cikeun urang teh di dia cekelan teh. kadang-kadang make beusi naon lah pohon di Itu pipa lah diputer, pokona kos pipa gitu Hmm. gitu benar gitu. Pernah berarti nyanyian Pernah nyeun ngejualan. Samusim, 2 musim. Asli. Dan Gandaan. Sioni aya buat Supplier aja. Supplier edan. berarti lain pelaku hungkul lain. berarti Pelawak oke. Pelawak. penjual juga Penjual oke. salah satu yang memanfaatkan musim ini kan lumayan oke enak lang layangan lo jualan loba Bener. terus teh pengrajin bisa hirupnya mudah-mudahan bisa manfaat barokah Ya, kan amin. ayeuna Itu, musim alhamdulillah. halodo teh kadang-kadang kan emang efeknya secai tapi aya kabarokahan oge da Allah teh Ya. menciptakan sesuatu teh
ente jeung ieu Maksudna na teh lain-lain. sebab aya sebab akibatna. Ah, sebab akibat. Jadi Manfaat aya jeung aya plusna pasti Ya, aya barokahna. ya, Ya, Halodo bener-bener. barokahna jang tukang langgayangan salah sahijina betul gitu. sekali gitu. Gitu. Yang tukang sumur bor oge gitu. Ngejeroan Ya. sumurnya. Tapi Pokoknya pesan-pesannya buat kalian semua Sok baiklah guys. yang Berarti. yang mau main layangan tetap safety, buat Betul pengendara sekali. juga tetap Hati-hati. safety, hati-hati. Ya, betul sekali. Saya nu ngabung langgayangan mah teh teu bisa hati-hati da kumaha. Nu naik motorna urang Naik hati-hati motorna. mah teu tinggal lian Nya kan anu ngapukeun layangan oge hati-hati. Ya, maksudnya Sikat keset. Bisa minumnya ulah jangkung teuing meh teu ngabahayakeun batur rumah 3 meter. Lain ge ngapukeun eta mah. Aduh teh jadi ngorol langgayangan teh deukeut. Itulah gitu. barudaknya Betul. hati-hati pokoknya nama selamat bermain untuk yang suka Ya langlayangan. betul sekali. Pokoknya nama barokah sing parajeng anu pengrajin langlayangan jeung gelasan. Amin, mudah-mudahan. Pokoknya masalah rehat kabeh Ya, intina betul nama lah sekali. sok lah sekirana resep teu Ya, ngarugikeun jika- batur mah hayu gaul. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan juga di share. Yes. Kita dari Dan sobat dan juga katanya cenah teu bisa nge-like video ieu teh ku dua tangan. dua tangan. Cobaan sok aya nih konten-konten gitu Oh. di like nih. Oh, nya udah Cobain sama kamu. Bisa tuh ku kamu sok. Nya cobaan. Sok aya nih na konten. Sudah tidak bisa cenah konten ini teh cenah. Di like dengan dua tangan, dengan dua jari. Padahal eta teh mancing unggul jeung like. Sayurannya. Lieur lah. Aya deh itu mainan sok di sini.